Nyeun salad buah pake bahan saaya-aya nu di imah. Nah, jadi carita nanya barudak ieu boga pasesaan atuh sesa semangka, sesa melon dan lain sebagainya. Atuh heueuh sok sari hayang kanu salaleger teh abo mah ieu dijieun salad buah kaharti. Atuh heueuh sok sagala ge nyah mending keneh nyieun selain loba dak seubeuh nya ai jieun sorangan mah. Jeung deui aing mah lamun suar siar ieu bulan puasa nya ai sore-sore teh dak sok araringgis. Ja sok loba motor anu teu pararuguh teh parang saing mah ieu mah bulan puasa lamun mawa motor sararengkleh teh ya bari jeung doangna neumbag elos makana aing sok sararieun. Nu mantak lebih memilih nyieun daripada meuli atuh pandak nyieun mah bari dasarna seubeuh ngeun teu bae modalna para aing nyieun mah loba teuing komo daripada meuli mah. Tah di dieu ge aing nyieunna ngeun samangkok soalna dak salaki aing mah teu beukieun ieu kanu kararieu. Salaki mah enggeus cukup ngopi doang atuh heueuh telok nu aneh-aneh telok disiaran jeung deui anak aing ge ieu teu patieun dak ieu mah kanu kararieu anehna mah aing mah eta anak kabeh ge ngalah ka bapana atuh heueuh kanu sagala teu beuki komo ieu kanu kararieu mayones jeung yogurt tah ieu aing kudu moal kudu ngakan. Nu mantak aing mah ai barang jieun sok seubeuh sorangan bae tah deuleu kudararia nya ieu samangkok meledag atuh bea ku sorangan bae dak pan seubeuh lumayan nya ai batur teu barodokieun maka maiyang. Tah bisa dideuleu ieu si salad buahna geus anggeus dak atuh tinggal ku aing disantap bae ngalewog-lewog.